gini si cadok. Nah, saya tinggalan aja mati menirupa-rupa aja sih. Aing disebut si cadok si depok. Sagedana we. Ampun. Naon sih datang ke dia? Pokoknya mah siling nek taluk atau warek kumaha. Aing mah da moal taluk sia. Hah? Aing kitu. Asa ulah kasinggung moal. Urang patutunggalan we. Sok. Mending gelut atau mending silihina? Kitu we mending nu enteng teh. Silihina kumaha? Silihina silih ledek teh lamun nu ambek eta eleh. Enteng teh mematikan. Enteng mematikan. Nu ambek eleh. Gitu anu. Jadi sia dor. Aing hayangnya Parah we sakajadian. dek aing heula, dek maneh heula. Sultan hom pimpah kali ya, hom pimpah. Eleh itulah. Aing heula berarti, masa aing eleh. Lai poho deui eta hom pimpah itu. Sok sia mimitian, sok. Alah. Sing parah sing kanyerian ya. Si cacing sia teu beda ti cacing koot, si cangkilung, si dekok, si goreng patut, si hese nyatu, Si cacing sia teh si bau kelek, cacing yang waduk. si gede waduk. Aing ge nyaho kahakanan sia nepi ka kitu teh waduk. Waduk. Cacingan waduk teh. Sia teh sabenerna mah teu boga kolor. Kolor oge meunang maok. Hiji-hijieun oge. Sia teh sabenerna mah keur diudag-udag di lemak deuleu sapangalengan. Sabab sia teh maok engkol 2. Tina truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok. Abina-bina teuing wah kuatan euy. Satang parah. Kuatan euy. Si teu boga acara gitu. Si teu boga acara. Terus aya kene. Si geus teu payu. Tapi kata hare-hare gitu. Kaelehkeun ku anak sia teh. Iya. Aya anak sia payu. Acara ge ngarebutan ti anak sia. Ti si dadan aya nya. Digablek ka kenyos. Lain. Si loba nganggur aya nama gitu. Harga sia teh deuleu eleh keneh ku dalang diajar. Kitu teh sia jadi dalang calung teh. Rajeun ngakan daging hayam atahna sia tulangna. Ah kuat euy. Geus. Ya ho maneh indung maneh. Ya ho goblok da indung aing. Tah sabenerna si lain dijurukeun ku indung sia teh lain tinu biasa. Jalan teh. Tapi sia teh tina bool. Leuwih beuri. Di Aisyah teh ku indung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung. Indung sia teh baheula teh kitu tabongana indung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain. Tapi si lain teh tina hileud peuteui. Anjing. Ngahina indung aing ambek eleh tumpah. Aduh, Gusti pajar indung aing hileud peuteui tuh. Parah Gusti nu agung galah. Cek aing oge nya. Gusti ngahina pajar indung abdi hileud peuteui. Padahal indung aing mah hileud orok juga. Apaan kopi mah di mana urang panas sok dipake dina sirah. Topi. Tamah topi. Oh.
topi mah di mana orang geuning boga duit diinjem ku batur-batur itu mayar teh ka topi katipu nah sia teh katipu beda deui topi katipu ya katipu lain beas ditutu diletikeun teh katipu mah tipung teh mah tipung jeung ditutu ai tipung mah lain eta sarua nu koneng jageuning tumpeng teh mah jadi tipung kana tumpeng sia teh bagi jauh ai tumpeng mah di mana orang HS geuning suku sok ditumpengan ku pamajikan ditumpangan beli jauh-jauh ditumpangkeun ditumpangan nah sia teh ai ditumpang mah lain dikenyot beuheung dicupang apa nih jauh-jauh ai cupang mah lain kapal anu aya anu muih teh gini kolecet capung eta mah oleh helikopter capung eta teh ai capung mah geuningan di mana urang dek ngagajleng teh hanap ka luhur gleber apa capung ngapung eta mah belegug ngapung oh eta mah ai ngapung mah lain urang ti beubeut kana gawir ngagebruk teh mun jauh ngapung kana ngagebruk jauh apa ti gulitik kan overacting siapa goblok loba gaya kalau leuwih logai sidik Allah ge teresepeun ka jelema nu sok leuwih teh sia udang elah teu kudu nginum hayang lieur mah euy kikituan teh sarua kokoriringanna tiang listrik menang sabaraha hektar gitu hektar oh da letahna kitu sih ada ponok sih eta candel lengtet sabaranza lagu Sunda sinyur lagu sinyur cager mana
alhamdulillah cenah teh. Itu aku hewan sih tapi bisa ngomong. Rek ka mana ayeuna? Biasa ka mana? Syukur atuh. Lain mana apa? Di eta we di arah-arah sugan heueuh. Dina lempeng. Seuri. Bubuhan sama poe ulin aja manehna. Alah. Dari mana saha ngaran? Maneh saha ngaran? Heeh. Saha? Uut. Lain. Udin. Deket ke kana Saha tadi teh? Ode. Uken. Lain. Dodi. Cek Heri. Heri. Gunawan. Heri mah naon? Osok ngaji. Osok pangaosan. Pengaosan. Heri. Assalamualaikum Baheula warahmatullahi wabarakatuh. baheula ge menang juara, Pak. Gitu. Ari jadi mana teh lain Heri? Saha? Oh, Ocit. Saha? Goblok tong ngambek atuh. Ocit. Osit. Saha? Sing atuh kumaha sugan aya. Lagu begadang jangan begadang. Oh Oma, ngaran mana teh Oma? Aduh si goblok Oma ngaranna. Bae laguna lagu Bapakina. Bener. Kapangina teh tina sok lagu. Urang mana? Mana? Orang Cileunca. Oh. Mana bi teh? Cianjur. Lain. Mana? Cisewu. Lain. Pangalengan. Lain. Cibekok. Naon atuh? Urang Santoso. Sijok lagu aya laguna lamun maneh. Oh aya naon? Orang Bandung. Bener. Urang Bandung. Kapangina teh dina lagu. Di mana di Bandung na euy? Lega Bandung teh. Hah? Oh ujung berung. Aya kolot. Daya kolot. Ranca ekek. Tigereleng. Banjaran. Soreang. Ciwidey. Naon atuh ku lagu? Lagu deui yang main. Borono garing. Oh Majalaya. Ada Borondong buatan Majalaya teh. Aduh, kahakanan namanya naon? Karesep teh? Kabeki. Oh, tahu. Kupat tahu. Naon bi teh? Baso. Soto. Lain anjing, tong ngambek atuh ieu teh. Naon atuh? Bubur ayam. Bubur ayam. Lain. Naon Ti ucing. Kane ku sia najis goblok aing ah. Lain pada ngambek teh tanya. Naon atuh? Lagukeun sok aya laguna. Oh iya, naon? Colena. Oh, colena. Alah, karesep kukut naon? Manuk naon? Ekek. Cangkurileung.
naon atuh Ekek. ekek entok Manuk kumeno. tikukur Lain. merak Lain. diur kutut oh buah oh anjing suara buah boleh gitu anjing Banyak buat gitu. Katipu deh Pak itu. Nanaonan deh kos. cing atuh kenangan aing teh goblok Sakitu kenang beberebetan ngan teu uing hayang ngiga teh di kenangan Ngan teu balik. siap pugu di kenangan bieu teh simpang bejakeun ka tukang kenang hei Naon? kenangan hoi Apaan bieu di kenangan? eta sang hilang kenang beberebetan teu kadenge eta kenang teh teh beberebetan hayang dibayar meureun teh tukang kenang teh tekang kenang sadua-dua berjalan rempeping bejaan bieu teh di kenangan belegok Sok atuh aya kau. teu hayang aing barang bere kanu kitu Sok atuh ngeunakeun kana hate. cing kenangan oi Sok. Sok atuh sakali deui bisi pajarekeun teh di kenangan. mun kita tadi genah kieu dulu aduh Ampun, Kang udah di hari ini. Ayo. alah bilih capek mah atos alah alhamdulillah nun hebat tukang kenang euy teu dikenangan goblok saat itu tukang kenang teh ngaranna Berlin aduh Udin Berlin aja urang mana teh euy Banjaran waduh jauh atuh Garut mah coba Budak. halo Bolot. musingkeun pisan ieu jigana TBC aing bebareng anjeun nu kieu ieu Adi bedeng sinen. damang sae uluh teu sabaraha dinten nya si anjing Assalamualaikum Waalaikumsalam jawab atuh ulah nepi kamu badir tah Oh, agama teh agama ulah kudu beunang di lempeng. Waalaikumsalam gitu sok tadi ge pan aji gitu waalaikumsalam his lain haleluya waalaikumsalam aji kita tadi ge gitu goblok di agama nu pangalusna iwati Islam inna dina indalohil Islam Waduh. heueuh aing ge nyaho anjing Ina dina indalohil Islam lain ina dina elap lain ina dina din indalohil Islam heueuh anjing aing ge nyaho diuk sia diuk syukur aya cara lager mah sae sadayana oge ulu Naon cenah? sabaraha dinten Naon? diuk goblok bapa maneh innalillahi wa inna ilaihi rajiun geus sabaraha poe naon Aisyah ulu 7 poe kiraon karunya atuh maneh jadi budak yatim meureun teu paeh haji naon panjawatna teu paeh liper teu paeh aja Cilaka ieu mah. karunya ai kitu teh karasa sautang saeutik teh buru-buru bawa atuh ka rumah dinas geus ya anjing Rumah sakit. anjing Lain rumah dinas. lipernya teu maot anjing doakeun atuh mudah-mudahan tuang rama nya cing ditarima iman Islamna urang teh milu bela sungkawa teu maot anjing musik geus ya teh teu maot
atau pangitan tuang ibu raranaan aji dan baik tong dicengcerikan dah geus nasi beureun parah haji doakeun angguran tuang rama mulihna ka jati mulakasa tecing di tempat kiri di tempat anu nikmat muga Allah aji tah gitu amin gitu wah beuki parah Yuan TBC babaturan gitu TBC aing 3 bulan di barang aja nu kitu jigana denawa samia padang merbayaksa wonten ing alas warna wasa wonten ing alas warna wasa seberapa hektarnya dikumpulkan mah aya 5 lain lamun diukur mah kaya kada 3 hektar mah urang ngababat ieu kirinyuh teh ya kirinya kira-kira nang kerek dipelakan naon teh kopi kadu picung kupa nangka jeruk pucuy jamu mede ulah dipelakan ya dipelakan kopi anan kakek pelakan jamu urang pelakan jarak dah jarak jauh jarak dekat jarak tempuh ayo wing mah hayang eta ya hayang naon hayang melak arben strawberry kaplah strawberry arben strawberry arben goblok nah strawberry jeung arben beda rada gede strawberry mah ai strawberry mah hasil ai arben na paragi maca riben mah kacamata riben tapi nu gancang payung pacakan waria ai wing wadek merak eta we nu tereh ka alana melak engko buncis paria belut heupan urang teh ieu teh jeung hareupan pangsiun ulah lain ka kapiceun ulah aya lengkah kapiceun sadaya kayak di mana urang pangsiun teh pan boga bakal ieu dibere lahan di dieu lahan mangpaatkeun moal jadi kontradisi ka ituna naon ngan urang aya kelompok urang nu dibere teh moal kecemburuan sosial ada urang udah pamere kitu hade atuh kitu ieu kira-kirana pangsiun teh kira-kira tahun sabaraha urang teh ya mudah-mudahan we ai bajana mah cenah tahun gajah jauh-jauh saja pangsiun tong ngarep-ngarep wae atuh keneh da kege kumaha pemerintah we urang mah nya itu anu penting pengabdian ya heula di dunya mah Raden Antarja kalantang kulinting sapertos jama anu linglung tingali aya jelema ka dieu dulu mana tuh Muhammad Darko begitu calukan tuh kadang itu daun tuh jelema wah weh satana mana we teh aya jami kulan kadieu sia duh aku luka kalau enggak digata urang mana teh datangan demam datang tangan demam lewat pamulingan rana ya ingkang kata
kalau itu linglung bulan linglung leres apruk-apruk kene kieu bulan lain eta halus jaketna juga kulit orai wah laras halusnya jaketnya juga kulit roai nya kulit orai lain roai orai lain roai unyuk ai roai mah teu loba anak reuai eta mah beda deui ya sia teh reuai mah di mana urang tunuh geuning sok calangap heuh teh mah heuai sia teh kabina-bina teuing ai heuai mah beuh geus bodas heuai huis tina heuai kana huis mun dijauh sia teh wis ai huis mah dina irung handapeun irung kumis teh mah kumis ai kumis mah geuningan sok didahar tu teh mah tumis tumis mah di mana urang dedeyeun eta teh tumis pagawean tuman lain mun jararaos teh ngomong ge kan bau ka tumiran saha ngaran teh anta anta oh jang anta ngaran eueuh terusna deui sugan anta sutisna kitu anta wungkus urang mana maneh ulah urang mana jauh kalau teh di seberang dari muntas laut kalau teh kokolonangan ya busih ka dieu muntas laut leuweung gunung nah ada lagu boga ka bogo jauh gitu nih muntas laut leuweung gunung tapi apa teu bisa cukup halau dina seeng halus lah halus halimpu aturanna kuring di Pangalengan manehna manehna kahalangan kedua imah hari apa hari apa teu bingung cukup nyorowok dina janela bogona tetangga teh halus lagu kaituna teh ulah seurik teh kitu teh tuluy ulah ceurik tuluy ulah ceurik entong ditagih lain ngejong-jong ditagi oh jadi kapidandung leres bade tumaros dupi ieu teh tempat ieu teh kareh kabana sapun ku nagara naon sih ya negara Trajutisna beneran daerah urang Rip dupi anu gumanti aji di negara Trajutisna teh saha Sandalendra jujuluk Prabu Nalaka Suraboma leres oh nuhun atuh nuhun atuh kaula teh hapunten we teh kaula teh ieu tidak naon bisa rek barang hakan heula mah aya tutimal apan beak kuing oh sia bakarunya beak da tadi ge lebar he atuh da setik deui disamualkeun kuing itu atuh sesa uing da dibungkusan aya keneh naon dina daun itu bisi rek dahar mah saha rek dahar itu bisi lapareun aya keneh dina bungkus naon hulu itu hulu naon tadi teh nu diakan teh manuk dagingan tulangna wungkul set gede atuh kumaneh makan manuk bisi lapar-lapar teuing mah nya maksud urang teh rek ka mana atuh wow bade neangan gawe kaula teh neangan gawe leres oh hese zaman ayeuna mah neangan gawe teh nya jalu leres susah kawas-kawas jelema sakolahan maneh ya sakola mah luhur kaula teh tapi neangan gawe teh hese ka itu ka dieu teh pabrik teh kalah aya aksara tiada lowongan boa maneh mah skripsi na menang meuli meureun ya hayang ulah neangan gawe mah cing mikir sorangan cing bisa mukakeun lapangan kerja mikir naon kumaha carana
rumah saya pirang pengalaman salah jengna atuh kalau teh bade tumaros naon dupi ieu di ieu tempat teh aya kuburan daya eueuh tapi naha kaula unggas ingus bet bau bangke itu aya acung teh nu bau bangke teh acung kuburan acung di mana-mana aya kahayang geuning cekuru teh saha nu hayang cung teh ngacung ngacung lain acung belegung ngacung manu dihanap teh sok lilir geuning ai subuh ngaceng teh mah ai ngaceng masuk ke sabelah ning nyeri jadi lempang teh goreng pincang teh lain ngaceng pincang mah samara muncang samara mah teh apaan muncang malah buka puhu kebo balik ka Subang diudak we ku potonganana geus gandeng geus ai sampean unggas ingus naon aya bangke di dieu bilih salila teu persanten urang cokot ku kaula urang cokot gali di tempat lempengan-lempenganana geus ulah sia teu meunang gula gali di dieu gas di dieu teh deuleu diganggu mah kumaha lamun biji gas hah wah ada naon di dieu mah aya sugane atuh bangke naon gitu bisi ieu mah ulah naon sabab ulah naon sia molotot ya jelema teh molotot kawas mampu ngalawan aing sakieu naon buka mata heuh halik ku aing batak aing aduh kuman sia ku aing diparud sia aya kasang tukang lapangan nyarek di cokot naon sabab aing apa di tempatnya aya bangke anu diteuk-teukan dibejakeun mun terbejakeun ruksak sia we ngadonong tun Raja Wisuna sampean doh gara-gara apa kon wani marang ngaku para wanita teh ngapakulanang bener iya batur iya ayo kepung tingker ulah ngejat ieu jelema ya ayo kepung semuanya bang lain urang yang ujung-ujung ngajak pasea wae lain ngajak pasea bejakeun kuburan saha di dieu teuing aing teh nyaho teu mungkin lamun kitu carana maksa sia kayupan anjir maju sia hebat ieu jelema jebret teh najong ka aing ya antara tukang main bola ieu jelema bisa nyata wait ya nepi ka refleks kitu euy Asep Dayat baheula wait sok sia wait anjir dijeblak aing ade atuh wah cilaka bensin aing eueuh makaning jipo sebaya tuh pira bensin mana rag-ragna nya naon jipo eueuh boga kitu nya tante Karaos alah Gusti Nu Maha Agung
dupi kulon mana ya tuh kulon lieur Malaysianya aduh itu kisah-kisah wayah kieu sing baru rinyai sing baru rinyai panona Gusti nu Maha Agung buah buah aing kerek paeh teh aduh buah pada umur alah hiji siapa hiji sok wah matur nya ayo ayo kuatan ya budak ya hebat eta jaketna aing lamun elektrik dicokot ku aing halus lain jaket saya teh jual naon kulit aing wah teu mungkin wah teu mungkin pasti ieu tina orang sanca ieu jaket kan mahal wah asaan kurang aing sia. Aduh mata aing teh dulu. Dulu rala. Naon mata aing merem di kumaha. Allah. Sia. Kuat lolor. Aduh. Tubuh. Kurang ajar urang aing minta keterangan bener ieu aya mayit di dieu teh dijawab henteu dia nyebutkeun henteu na gede teh daek sia aya patula patali na nyaho bisa jadi itu ampun lah nyelek kana angeun hayang utah aing teu boga nya kan anjing barukan naon dari utahnya ampun manusia urang lain manusia aing bener orai ampun kaulah teninga dinempo naon ieu poek merem ieu urah aing nyek srek jeung pahang deui heuh wayahna sok bejakeun heug ku aing dibejakeun hayang salamet mah urang nu mati mana pak heug ku maneh bejakeun lamun hayang salamet tapi sabalikna hayang cilaka hayang paeh teu naon aduh pilih hiji ya benerna memang itu rahasia wah bejakeun tapi kaulah cagerkeun heula bener cager aduh dek udah kaca teu eling deh bakat tingku nyeri dah heuh atuh seueur ngejat lompat di udak we aduh ampun sarden naon sarden udah di kaula mah nyebut kanu kieu teh sarden teu make cis henteu eta mah deungeunna atuh saha salira antarja aing kuburan saha di kuburan saha sana dikubur di dia cenah ya nya kuburan jelema sabenerna mah kulan jelema leres saha nu dikubur sababna eta layon ditek-tekan naon
alah geningan uninga di mana salira apa todong alah silakan apa rahasia teh ya cek dibejakeun nuhun teu dibejakeun ayeuna keneh lepas nyawa bae ciduhan deui beuh nyaden atuh mah kalalabur batur-batur kaula sok bejakeun asal kaula salametkeun we heueuh Belum diselamatkan kalayan ulah ngalibatkeun kaula di mana ayat moal sok bejakeun Kalaresna mah eta teh memang jalmi kenging deg-degan sah nah sah yuh keladan bener was ke ulah wakan dicarehan ampun cehing ieu aya pujit nolol aing ada bisa atuh pae sia pujit nolol mah cing sabak sabak tapi nah geuning beye tong dicarehan ngisingan maneh manusia kakasihna ye ieu anu di ruang di dieu ye Samba Purwagat sah Raden Samba Kakang Samba mohon ulang moal di danau terus Samba Purwagana leres eta teh jelema ti mana Samba Purwagana teh putrana Gusti Batara Kresna Allah wah tubah ya kunaon aden lanceuk aing teteh kunyuk ulul adina kusaha ditandasana kusaha kurayina saha nyaeta Gusti Prabu Nalaka Suraboma wah endalin hei kemana ini ngali baru rek luncat aing tiasa abdi hayang kieu heula ka nya Kawalungan di dinya we kieu mah tong di dinya kabur alah jadi kareunang kieu aing nya temenan ngecat Kakang Samba ku Prabu Nalaka Suraboma leres kaula teh piwarang ngajaga di pasihan lahan di dieu Nalaka Suraboma teh eta teh minantuna raja ai raja nama Prabu Nalaka Sura mung parantos seren sumeren kerajaan teh kamantuna kasaha nyaeta satu acana jadi raja maka kasihna teh Raden Sutija waduh komo kadengen-dengen naon alasan sugan nyawa maneh alasan apa ditandasa kieu riwayat nama tapi aden punten sok ai Gusti Batara Kresna teh kagungan putra nyaeta Raden Samba ti Dewi Setiaboma leres tuluy ai raja ieu nagara Trajutisna teh kagungan putra istri geulis mung ramana teh teureun denawa ai putrina mah geulis Dewi Setiawati Dewi Tisnawati tuluy nya ngalamar irama na putri teh kaitu dedeheus ka Gusti Batara kulantaran putri na teh bogoheun ka Raden Samba
nanging sumping ka negara Duarwati atoheun Gusti Batara maboga kagungan besan ngan naroskeun ka putrana nyaeta Kasama cenah sama daek maneh dikawinkeun ka putri raja nagara Trajutisna ari Raden Sama teh nyeungsirikeun dumeh ningali pimitohaeunana teh buta komo cenah meureun anakna bapana buta alim cenah amaah isin panginten Gusti Batara teh ku pibesaneun dicarekan lak-lak dasar Samba teh diusir carita nama ku Gusti Batara tuluy nya kulantaran isin kagungan putra we hiji deui tinu anom tisa ti ibu Pertewi nyaeta Raden Sutija dihaturanan linggih Raden Sutija teh kuramana ku Gusti Batara kasep cenah maneh rek dikawinkeun daek teu tah ka putri nagara Trajutisna nyangahkeun cenah kumaha ama we sakira-kira pimajengeun mah kitu diasongkeun teh puguh we batu turun ke sik naik kitu purun ieu daek tikahkeun we gancangna carita lami ti lami sareng sena ditikahkeun teh nya Raden Sutija teh di serenan kerajaan ku mertuana tuluykeun cenah ieu kerajaan ama jadi we raja gentos namina jadi Prabu Nalaka Suraboma tuluy Ari garwa natos kakandungan 7 sasi sumping we saha teh Samba Purwagana teh ka Karaton nagara Trajutisna cenah masilaturahim hayang panggih boga adi geus kawin jadi raja oge jadi raja ya atuh ditampi kurayina teh digabrug maklum kabaraya meureun kadulur pada negara Kendra Kasono mana cenah tuang garwa teh ayi caur Samba teh sumping teh Dewi Tisnawati geulis kawanti-wanti ngajenghok Raden Samba teh kaduhung ditampik geuning geulis tah kitu cenah ayi sabenerna ieu tuang garwa teh salaresna marek dikawin ku akang tadina oge wayahna we rek dipenta tuang garwa teh saur saha teh saur Raden Samba pantes atuh was kana bolu eta pamajikan batu dipenta kawas kana kurupuk we kawas kana air loji kurang batu aturan Dewi Tisnawati na teh alim cenah tatos gaduh salaki ayeuna mah maksa sate Raden Samba teh gor we caritana gelut galungan sareng rayigna Raden Sutija nya eleh saha teh Raden Samba kulantaran keheul panginten dicacag jadi ruang di dieu kitu riwayatna mah wa Batara jagakeun sadaya-daya tak mun urang laporan atuh ka Kangjeng Karama Wa Batara nu mawi nafsu atuh da panginten dirasiakeun geus sakitu aja kaula rek indit ai kaula kumaha teh cager sia amit wah lu jadi lain keungeun di dieu ai kaula bebas hukuman moal naon tenang aing dek balik mangga atuh wilujeng sawi wangsul kol idit alah tuh bungkus kunaon ieu layonnya walah poe eta we sugan bulan daun cawe heula aja daun cawe rada ageung wa Batara ieu layon tuang putra anu teu aya teh lami
Gening parantos jadi layon nyangakeun bobot pangayon timang trajo abot enteng adi selira ua bade dipantun ka nagara Dwarawati. Wah, silakan dulu. Muat dulu saya ngebon jadi dia.